kudu kalalapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikur di kardusan daun salam majeng opak ieu jalma loba pisan ngajawab salam kurang kompak. Lak jati sisi leuweung di Caboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Araya? Semangat? Terus taruang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kawas ego batur kesrehe ieu ka celengkeun. Ibu, Bu, nembe ngawalar salam Ibu ridho, ikhlas, teka paksa, sadar. Muga-muga nu ngajawab salam bari ikhlas ibu-ibu, bapak-bapak urang sirna jaya, ranca jaya, punten bae. Ari ngaji canda hati sok palelo. Ibu-ibu urang ranca jaya nu ngajawab salam, muga-muga ku Allah enggal dinasibkeun tiasa ka Mekah. Hoyong ibu ka Mekah. Boga duitna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Jamaah sadayana ibu bapak, batali waktos-tos jam 3 punten bilihkin pas waktosna asar ieu pangaosan ku abdi dilanjut. Naon margina da moal lami ieu daripada ayeuna dituna heula mungkin moal leres ka dituna. Siap dilanjut saalit? Teu naon? Moal lami cuman 5 menit insyaallah. Nu dipihormat pengatur waktu panata calagara. Mun bahasa Inggris na Master of Ceremony ngan nini moal ngarti. Eta teh teu beda jiga good morning selamat pagi bujur muning enak sekali. Geus we lah aki-aki mah nyebutna protokol. Nu dipihormat si bapak nu keur ngamera dipoto heula. Raja nu motona aki-aki lah. Bapak nu ngamera sing husnul khotimah, sing ditarima iman Islamna. Sahaya teh namina Bapak Ujang. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus ketua DKM Masjid naon ieu teh Nurul Huda. Panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Nabi anu sok neleponan wae sareng ngawa wae kersana Bapak Haji Teddy beserta reng-rengan. Jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat utami aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Rancajaya nu mana
Pak Kepala Desana. Oh nu eta sugan teh nu tadi moto eta kepala desa teh sugan teh. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, luar biasa urang Rancajaya kampung kampung Bur aneh ngarantenya. Iya bapak-bapakna ya Allah orang Bur teh menikah rasep. Nuhun subhanallah. Komo itu nu ngeprokan mah nu make baju hideung. Pokona mah bapak-bapak urang dia mah loba nu mirip artis. Nuhun itu seueur nu mirip si Tukul. Dia bapak damang awas orang esok dia tengah marah kia bapak-bapak jika lu bohong aku masih apa itu minta nyicap-nyicap tidak nanya mata punten Pak Haji tadi abdi mada di lapangan siang tesok paling cadut nanya kala laki. Oh iya teh ngajar-ajar di harum teh lalaki wungkul disebut ceng-celengan dah usik. Ari ditanya, "Bu, Kak, Pak." Kalah kareung. Ieu moto aki-aki deui. Punten Pak Haji tadi cik atuh di harum teh nu calengar. Raja nu diteunan di harum teh nu parompet. Ibu bapak jamaah sadayana tosa urang lajengkeun dayu atos natosenten 5 menit ngaos cekap. Awas ieu Pak Haji Tedi sanajan sakedeung abdi ngaji tong urangan kontrak. Da abdi mah datang ge tita tadi teu salah malah tos nu ngajemput di ditu da teu terang jalan ka dieu. Lami ngan ieu kan acarana seueur. Dasan tadi kaselangkung ngacaprakna MC. Ku ngahaleuangna kori ku sambutan-sambutan itu teu salajeng teu kudu disalahkeun Bu. Nu salah mah istilah ari mubalik disebut pokok ari dituneun pangpaneurina. Nah, alhamdulillah geus jam 3 teu lami ieu ngaosna. Nu penting ngajina singkat padat melekat kade poho ibu engke balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat berkat. Ibu ka dieu ikhlas teu? Ridho? Teu kapaksa ku panitia? Teu dipaksa ku Pak Haji tadi? Teu hayang diburuhan? Nyaan? Rek naon ka dieu? Neangan ridho? Sarua abdi ge. Punten Pak Haji ya Pak Kepala Desa abdi 20 harian ayeuna teh aya di daerah Subang, Karawang, Cikampek. Jantan transit di Hotel Araruna Jomin wios teu naruskeun ge. Jadi bisi ieu mah bisi Kepala Desa Rancajaya rek nganteuran ka abdi. Abdi standby tiap hari tiap malam aya di Hotel Araruna 20 dintenan. Ayeuna ngawitan jadwal di dieu enjing di Ciasem Subang. Alhamdulillah abdi ka dieu rek naon neangan ridho Allah. Rek neangan duit teu da abdi teu leungit duit. Cenah ku Pak Haji tadi dibere duit alhamdulillah. Henteu wae mah piraku. Da Pak Haji tadi teh jelema eling. Eling henteu Pak Haji tadi. Jawab jujur Ibu eling teu Pak Haji tadi. Mun ceuk Ibu eling abdi mah nangtukeun eling henteu na Pak Haji tadi kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Haji tadi teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede Ibu. Teu sopan ka panitia nyebut teu eling. Ieu acara teh Ibu peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan sholat untuk mewujudkan sifat tawadu
disiplin, sabar, dan jujur dalam bermasa. Luar biasa, ieu motona ajib. Tepuk tangan untuk kurang bubar. Aya nu teu keprok si geuceun nu di tengah. Sakali deui tepuk tangan 1 kali. Sakali tong reuteum kitu. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Berkali-kali. Luar biasa. Ya Pak Haji tadi resep ngaji di harapan murid TK teh. Supaya kieu kita keprok-keprok. Kapan ieu teh Pak Bu nu di harapan abdi TK BG murid TK taman kadaluarsa. Nabi Muhammad diisrakeun ku Allah, diberjalankeun ku Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu, Bu, terang Masjidil Haram di mana ayana? Mekah teh di mana? Di Arab Saudi. Pinter ibu-ibu orang buar mah. Abdi mangawas wengi di Kuningan. Bu, Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana ayana? Di Garut. Nabi Muhammad ku Allah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ditaikkan ku Allah, dimiraskan ku Allah sampai Sidratul Muntaha. Diperintah sholat 5 waktu. Makanya Nabi Muhammad ibu diperintah ibadah ku Allah. Sholat beda jeung diperintah ibadah nu lainna. Allah merintah puasa, Allah merintah haji, Allah merintah zakat. Lain Nabi nu dipanggil ku Allah, tapi Jibril nu turun mawa ayat. Begitu Allah memerintahkan sholat, lain Jibril nu turun mawa ayat. Nabi na dipanggil ku Allah ketika Nabi dugi ka hiji tempat nu teu mampu dijangkau ku manusia nu ngaranna Sidratul Muntaha. Hasilnya Nabi dimiraskan oleh Allah. Jujur jawab ibu, sok ayat tepurun karena sholat. Sok aya males sholat. Pang males nak sholat naon? Isya. Rek teu males kumaha sholat isya tu dari wajib samudra cinta. Tuh, apaleun seri jurig sinetron mah. Ibu osok kalaju film eta. Alhamdulillah abdi macan pernah. Salaki abdi nu osok ngan abdi sok milu maturan. Ari kitu ulah lalajo samudra cinta lain ulah Bu silakan. Da lalajo TV mah teu doraka, lalajo TV teu haram. Nu haram nu doraka nu salah lain TV-na, tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun TV lainana. Cicing nguruskeun TV cicing kanana. Waktu lohor, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, ketika adan berkuman. Sinetron kisah ibu keraramela samudra cinta, tapi Allah geus ngageruan berkumandang adan di masjid aya nu ngantosan ganjaran 27 derajat. Pareman bapak TV na init ka mana? Lamun geus di pareman TV sanajan kerame main bola Persib geus di pareman TV rek nyusul ka masjid moal Bu. Moal. Sugan nyusul hayang di setel TV moal. Kunaon jelema loba nu Allah sementara moto dijadikan sholat untuk mencapai kebahagiaan. Sholat alus awal waktu. Sementara bapak-bapak loba nu rayap di dia pengajian. Teu mungkin ibu mungkin wae dur waktu subuh mah nu berjamaah teh lain sakieu duaan. Bener? Bener? Teu bener nu kitu teh salah betul. Iya Masjid Nurul, masjidna agreng 2 lantai. Punten Jumatan mah pinuh. Engke ieu waktu subuh rek aya sakieu. Aya moal. Nu asupna nu bakal berjamaah nu kolot nu ngora. Pamuda atau aki-aki? Ieu bari moal. Samaruk meureun ari masjid teh markas aki-aki. Tuh longsor ku Allah dibikeun, bencana ku Allah dibikeun. Urang can kabere bencana naudzubillah Bu, tong cicing. Nu ngonang musibah, nu ngonang bencana ti Allah, lain batur. Urang kene umat Islam nu geus loba nu sombong ka Gusti. Kaduga ka kebon mah ka sawah, kaduga balik mangul semen kaduga. Ari ka masjid teu kudu barang bawa teu kaduga. Dan Allahu
Mohon Bu. Nu hese lain nyeun masjidna, nu hese mah ngeusian. Masjid lain anak. Eta ari tas di masjid nu adan ibu sok aya nu kieu di dieu teu. Eling, eling. Muslimin salat isya hayu urang berjamaah. Cik eta ibu nu kitu lagu atawa sholawat? Lagu. Hariring ngajak eling, hariring ngajak teu eling. Bu, nu bieu eling-eling umat nu kitu hariring ngajak eling atawa hariring ngajak teu eling? Ngajak teu eling. Piraku wayah kieu ngajak sholat isya. Ya, ini udah asal. Kapan asar gencan? Di masjid sok aya nu eling-eling umat eta jam tas subuh. Si Abah di masjid tas adan eling umat. Eueuh nu kareling. Eueuh nu ka masjidna si Abah tas eling-eling sare di paibaran tepikeun ka jam 11. Salat subuhna ge henteu eta. Alah, cik atuh jadi jelema teh tong sarombong ka Gusti. Oh, gaya ojo ka dieu kana pengajian muni alus tiung hejo seragam. Bari can lunas. Tuh udah kasiri morosot tuh can lunas. Tuh udah geuning diomekeun. Ih ngerakon. Ini kana ngaji, ini kana raja bono. Muni alus-alus baju boga kongkorong rada panjang diamaikeun. Amihkan ciri kusaha. Ku batur dibikeun hanteu doraka. Sombong ka Allah sok aya nu kitu? Leungeun peda make golang gagaro. Api-api ararat. Awas ya ce, ece nu teu boga gelang, ece nu teu boga emas, tong panasan ku nu boga emas dan can karuhan jelema nu boga emas hirupna senang. Bener? Bener? Punten Bu, boga emas mati ayeuna mending keneh jual. Pake ngabangun masjid, pake ngabangun madrasah, Pak Haji. Itu tadi bogaun pasantren bisi kurang ayeuna kesempurnaan bangunan bikeun ka Pak Haji tadi. Ngocor ganjaran tepikeun ke akhirat daripada dipake sombong. Maot ibu ti heula geulang ku salaki dipake mas kawin deui. Jamaah awewe na teh balad ibu nu dina grup WA. Rek nyeri hate teh. Halo, ya Robi, kebahagiaan bukan ada di materi, kebahagiaan ada di hati. Kuncinya apa? Sholat awal waktu berjamaah. Dimas, bantuan Dimas, mempenghir, sing daek kamaras. Tuh sing era Bu, salaki hirup keneh jurungkeun sina ka masjid. Boro-boro nu hirup kudu ka masjid. Geuning anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Pilang pun upaya dikolerkeun di masjid. Loh, mapai jalan. Sok kurang deregeun capek ya Bu mah teh tamat. Mapai jalan. Kurang kompak. Awas ieu. Lain beli Mekah marohok wae dah. Awas mun teu milu nyorak burut sia balik dah. Mapai jalan. Ngajuk-juk ka hiji masjid. Tah nguruskeun lemuran cajaya abdi mah. Kita tadi ge keur nguruskeun naon? Kunci hayang hirup baro. So, Dimas, mapai jalan ngajuk-juk ka hiji. Teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Hujan angin dordar gelap ukur payung nu ngiuhan. Najan poek bari leur teu paduli kajeun. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Naon? Masjid naon? Rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun. Naon kewajibanna? Salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 derajatna ganjaran tinu kawasa. Cicing bah tong war-war wur-wur bah bari teman selengkeun 1000 acan.
kena ketamnya Pak Haji Teddy dari kamu balik mah tara diulang al tapi engke hari balik sok disakali riweuh ieu ngomel-ngomel kitu antep pindah kali itu kuring ka dieu riweuh pisan Bu naon tadi teh sok ber di nurul lamun leur karik mawa itek lamun poek mawa baterai lamun hujan mekel jadi salah kitong diantepkeun ku ibu komo ieu mah pinggir jalan-jalanna aspal jabang gede teu mapai leuweung sanajan mapai leuweung omat salaki ami hirup barokah rumah tangga bahagia tenang sakinah mawadah warohmah naon ari sakinah teh Bu tenang ari mawadah naon cin warohmah naon kasih sayang ibu kasalaki aya keneh cinta ayeuna teu bapak ka bojo aya keneh cinta teu waduh itu nu ngajawabna aki-aki nyebut cinta keneh bohong lamun geus pareot dia aya keneh cinta ibu cek abdi mah wadul dan cinta mah tara lila cinta urang ka salaki cinta bapak ka pamajikan ada batasnya cinta urang masuk keuna lain setan itu nggak jawab menit tarik bari salah menit pede ari jelema bodoh setan ya cinta dilakukan setan Bu hayang barokah hirup bahagia rumah tangga kehidupan orang ayeuna sae salamet akhirat jeung dunia salat awal waktu berjamaah lamun leueur salaki jurungkeun sina mawa lamun poek sina mekel lamun hujan sina make maksakeun init ka kurang tarik tong kalah molok Pak awas Bu keluarkeun sorana tong digenggam dina tikoro bisi setruk lamun leueur nyala kitek lamun poek mawa baterai lamun hujan mekel payung maksakeun init ka ibu salaki ibu lamun hujan di payung ka masjid saya awon tuna we di luar payung nama tong di papayung ka jero masjid da abdi mah yakin salaki ibu sorangan nyengsel di papayung di masjid ku batu disangka nu gelo eta Bu tuna di luar Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ingat salat lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah tuh gini apa jalma nu teu salat lohor nu kitu jalma sa kalau lamun datang waktu asar jalma kalah ka pasar jalma nu teu salat asar nu kitu jalma kasasar lamun datang waktu maghrib jalma kalah gadah gidig jalma nu teu salat maghrib nu kitu incuna aya di dia jurig aya di Rancajaya mah dibuwer jurig teh resepeun ngaji Bu tong macatkeun ayeuna di dia jurig teu aya hadir milu ngaji ngan beda ari jurig jeung jelema lamun keur ngaji caricingna jelema mah resepna teh kieu ngariung dinu caraangna lemrak ari jurig batu dina hanapeun tangkal beda hal mah di dieu ge kosong keneh si itu mah kalah di ditu berarti itu teh ngaranna nyumput lain jurig banyak jurig di kopea ya jurig dagang baso sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad lamun datang waktu isya kalah kangga gaya jalma nu teu salat isya nu kitu anakna kuya lamun datang waktu subuh teu hudang karna tunuh jalma nu teu salat subuh nu kitu jalma teu bisi kaasup jalma nu teu puguh salat subuh salah dicurungkeun hudangkeun sok dihudangkeun tara sok nyaring tara sok ini tara salah ngahudangkeun atuh salaki sina ka masjid ari dihudangkeun ku nafsu hudang sia jeung suku totojer awas ka salaki tong ngahudangkeun ku suku komo ku nafsu mun arek ku susu masa
Hah? Bangga kudu dinyuhul tong anu bak kapan aya eta ge apel pikeun kasalaki teh asong aya nyusu beb ages peot oge da moal kedaluar say daripada ieu mah ibu sok diisukeun baru diisukeun ka susu eta burit we dileut dileut ku akang mencret hasil susu itu mau peot ge berlaku untuk semua umur mudah nyot aki-aki ngagenyel elastis kemasanana tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam dijamin moal karatan ya banyak apa boga ta di bawah nangkarak teh nampuyak coba di bawah ngarengkol keplok sore ge malam Jumat ku abah di teang teu kapangi sebab teh leungit ari pek teh nyelap na kele dikenyot kala nyelap dina huntu kan be abah hitung-hitung ada harga syukuran we Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad ala Nabi Muhammad Bu ingat kunci hayang barokah hirup rumah tangga salat awal waktu berjamaah mumpung can jurungkeun salaki sina naikeun ka mas boro-boro nu cager bu salaki sanajan keur gering salaki jurungkeun sina idit ka dokter gering janji wae ngajawab teh salaki ribu digogotong ka masjid eta bawa ka rumah sakit. Subhanallah, ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali, mentang-mentang waktunya tandur sholatnya di sok aya nu kitu. Ibu sok ka sawah di dieu. Salaki ibu sok ka sawah. Balik di sawah mangul naon? Mangul doran, Ceu. Pan pacuna mah di tukang. Nu dipanggulna naonna? Dorana. Repotnya jadi pedagang kalau sholatnya digampang-gampang, mentang-mentang dagangnya mahir, sholatnya di akhir. Repotnya menjadi supir kalau sholatnya di akhir-akhir, mentang-mentang banyak penumpang, sholatnya digampang-gampang. Ibu caroge geus teu mampu ka masjid babarengan di imah salat berjamaah hirup rumah tangga bahagi rumah tangga tenang tentram baro subhanallah kade ieu mari hirup hayang bahagia salat mumul berjamaah tara daek panggoengan udud tuh si abah ge keur udud kita kade teh ngebluk we udud abdi masuk lembar duit dibelikan kana udud teh Bu atuh dah harga rokok teh lain murah aya mah 15.000 sabungkus kali sapoe 2 bungkus geus 30.000 cik ibu salaki sorangan beli rokok 30.000 sabungkus 2 bungkus ibu sok ngenyot sakenyot dara urang mah meuli baso sabungkus si eta milu ngasaan bener lah cek abdi mah bah tong ngarokok ayeuna mah tong budut mending jangan ditabungkeun 30.000 sapoe kali sabulan teu ngarokok geus 800.000 kali satahun 8 juta kali 10 tahun 80 juta ku abah eta tabungan didaftarkeun haji menang jeung suami istri 2 aneun gara-gara teu udud ieu mah ka Mekah encan umrah encan haji encan udud we udud hidup udud Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yuk ibu tingkatkan iman takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ingat kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat bukan karena materi, kebahagiaan ada di Allah kajalmi teu ningali geulis, teu ningali kasep, teu ningali beunghar, teu ningali kana miskin. Allah ningali kana hate jeung kana amal perbuatan. Sanes gelisna sanes kasepna ajena manusia mungguhing Allahna nanging manana budi pekertina rengkak polahna nasadi dintena yu ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya keluarkan suara sholawat adfadayaji ya uhailalaju diwal karomi enak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo lamun dihalangkeun di jero masjid bapak atas maghrib cing tuyun budak sirang kamas budak sirangan ka aya di dieu madrasah pasantren aya budak ibu nu di pasantren aya budak ibu nu ayeuna masih di SD teang sina balik da geus murid ayeuna di abdi mah tadi komo poe cuma jam 11 ge geus baralik geuning ieu mah geus rek magrib aya kene nu di SD teang baca nyanyi sabudak atuh mah subhanallah ya Allah di dia aya pasantren di paji tadi ibu budak tongkeng si lamun boga budak cicing di pasan barokah solek na anak gara-gara di pasantren lain keur batur jang inung jeung bapak nah leres bu abdi pagaduh tatangga pak ungu pak kepala desa mendikat kayung-yun budak tilu di pasantrenkeun bapana keur sakarat di deketan ku budak anu tilu nu panggedena nalkinan dikatueun bapana la ilaha illallah dituturkeun ku bapana nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diantarkeun deui ku budakna ku Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapana lepas nyawa bapana bagja gara-gara ku budak anu ai tatangga hiji deui budakna tilu nu panggedena si Jaja nu kadua adina si Lili nu bungsu ngaranna si Keken jadi lamun bapana ngageroan teh jaliken datang budak TKB teu pernah di kamadrasahkeun teu pernah di kapaudkeun komo di kapasantrenkeun teu apal cinta ka Allah teu apal sifat wajib di Allah maca Quran teu bisa bapana kerek sakarat kerek maut teu di deketan ku kalimat thayyibah teu dianterkeun ku budak anu soleh ngan ukur diceuricerikan si Jaja dikatueun bapana jeung cerikan bapak rek maot ngagerahos atuh pak si Lili sarwana sok nyebut pak nyebut kudu nyebut naon si Keken akur bapana maot teu mawa iman Islam teu mawa kalimat thayyibah teu mawa dua kalimat syahadat lepas nyawana cilaka gara-gara teu boga budak mata aya pasantren sok ibu curungkeun anak sina ka pasan sina bisa maca Al-Qur'an bu abdi kieu bisa jadi kieu teh gara-gara di pasantren sabaraha bekal ti kolot bageula sabulan 50.000 dengan sangujeng naon bageula mah lain KFC lain Ricis jajan teh lain sebelah ceker bageula mah dibere sukro ge ku inung teh meunang ngabeuweung da can aya blender budak ngaringkah inungna teh naon teh di blender mata tong aneh budakna teh sirahna teh muter eta budak teh korban blender kalimat thayyibah salat diajarkeun awal waktu barokah hirup budak geus gede eueuh budak nu sombong ka indung jeung bapa sok ku ibu ge kitu budak diuapan tuh budak keur disusuan budak dieyong-eyong ku indung disusuan kembali jadi nyusuan bapa komo tengah penting mempercayaan budak ceuring salakina ngamuk mah budak nyaring riweuh indungna leungeun nu katuhu leungeun nu kecap kupis hulu susu nu sabelah dikenyotan ku anakna nu sabelah dicawelan ku bapana tengah puting parasmanan jeung bapana hulu susu nu sabelah dikenyotan ku bapana ku saha ku anakna nu sabelah dicawelan tapi ke hulu susu teh option utar dina dadah hulu susu dina tongong subhanallah kumaha anak dengan kalimat thayyibah dengan sholat dihuapan bari maca la ilaha hari budak aya nama ibu hayang pinter budak hayang soleh lain bu kalimat thayyibah di kieu-kieu teh bari plaukeun di ciuman anak caa ieu inung gelo anak sorangan teh di aku disebut anak caa ieu pan anak keuceulin teh supaya nu kitu stres anak caa ieu mun gulis-gulis toy cuk cing tibla bobonya cuk cing tibla boro-boro tibra sae budak kalah molontot budak geger ari kuring anak saha tuh ieu aku indungna tadi aku disebut anak saha budak geger atawa kuring bisil tina liang bedug cek budak Allah ya Rabbi ibu bu punten bahasa nu kitu lain jangka anak tah jangka salaki jangka pamajikan pak terapkeun lamun keur pasea eta teh ubarna abdi mah pernah punten Pak Haji teh di balik najib di Banten gara-gara abdi teu mawa berkat salaki manyun teu beunang ditanya ya Allah tapi teu mawa berkat nyeri hate ku salaki di baeudan mata ka ada ya Pak Haji teh di abdi balik ti dia tong neangan pipas salaki kapok balik ngaji jabat
sampai ku salaki teu ditanya di baeudang, dibere susu teu hade, dibere larutan komo, abdi nyuci kopi we dina gelas, diasongkeun ka salaki nu keur manyun. Bari ngasongkeun ci kopi cek abdi ka salaki nu keur baeud, anak cair. Oeng-oeng ideung. Nyawe ibu abdi ku salaki rek dicewit, abdi wayuh lumpat di udang tepikeun kaluar rek abdi morosot. Katincak, ibu katincak. Tak kudu kitu punten ya Pak Haji tadi eta da nya dari nu atos mah kitu teu da Pak Haji abdi teh. Balik ngaji teh tarare moh. Nu dibikeun ku panitia teh supaya nu sejenna. Cenah di dieu mah teu acan punten Pak Haji tong pikiran lah. Geus we kanu atos nurutan. Nah aja abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Bisi dahareun aya encan di kardusan. Dari berkat esok mawa fitnah ka Ustaz teh Bu. Abdi kamari tanggalem naon 2 dinten ti ayeuna kapengker ngaos di Bandung di Babakan Ciparai. Kan lewat gang amprok jeung barudak segede kitu bari manggul berkat. Padahal mah masih kene sambutan abdi rada peuting teuing. Eta barudak muni oto sallallahu ala Muhammad mawa berkat hajakal nangan saeutik murunan di leg Ustaz. Abi budak dicuil. Jang, maca naon sia maneh bieu? Shalawat tuh Haji. Geuning kitu hartina atukeun bae cenah Pak Haji. Tanya iya cenah Pak Haji, Ustaz mah sok loba berkatna. Tong protes da beda gawena sih. Dipitnah gara-gara berkat. Subhanallah, mereka mana ya Pak Haji? Oh, tewa kardusan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Resep ulah abdi masuk anak Bu ka pasantrenkeun sing bangga komo jadi kiai daripada jadi tukang tani. Barokah jadi ustaz jadi kiai mah Bu. Tukang tani hayang boga beas tim miti melak pare tepikeun ka jadi beas teh sabaraha bulan. 3 bulan abdi mah Pak Haji Tedi jadi ustaz jadi mubalik teu 3 bulan 2 jam jadi beas pan nu biasa komo ti daerah Subang membalik teh dina kardus teh sok aya beas nu biasa punten Pak Haji Tedi cenah di dieu mah teu biasakeun ti ayeuna petani timiti melak pare tepikeun ka jadi beas 3 bulan abdi mah jadi mubalik 2 jam. Oh petani melak cau tepikeun ka asak cau 1 tahun abdi mah 2 jam. Ku panitia sok dewere kardus nih datang ka imah dibuka kardus teh jerona cau asak 2 jam. Nu biasa. Teu biasakeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aing cek Pak Haji tadi diatuk ku Haji kan dia masih rido anggap baraya. Punten Pak Haji keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Abdi mah usaha bayar we sing gede ah. Ibu yuk salat 5 waktu berjamaah awal tuh supaya hirup baro ingat masjid mulia. Bu ngamulyakeun masjid ngamulyakeun benda nu geus dimuliakeun ku Allah. Hiji masjid, 2 hajar aswad, 3 bulan di mana di Isra Miraj ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik sadayana fi rajaba wa sya'bana wa balighna dona wa hasil ma qasidana salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pas satengah 4 ibu awal waktu sholat asar sakitu nu kapihatur kamu doa mengaku kesepuhan mengaku keajengan ku Kang Haji sesepuh di dieu kamu pamungkas ti abdi sarsarengan wae ngadoaki paratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syariat panitia nu ngumpulkeun urang hakikat Allah nu ngumpulkeun urang sadaya senantiasa mudah-mudahan Allah jaga sampai surga kita dikumpulkan.
Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan sadaya pengorbanan panitia penyelenggara ibu bapak putus dikorbankan kanggo lumangsungna ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga jadi catatan nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeujuh jalan cieurik meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulang upat ka abonan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.